bagi bansos. Hari kerajaan kita tadi mah tuh beakeun. Rusuh ting bisi labu. Tadi kelas nyusul. Dibagi bansos itu tuh bisa kebagian ke. Nah, itu bansos. Ini ya pikir ketuna. Duh, ke Pak RT. Urang milu we Nya ke Pak RT itu taroskeun. Assalamualaikum, Pak RT, Bu RT. Mana bansos teh? Rek mani gitu tulus yo, bisi beakeun. Buru mana keluar, nah diingkeun we. Mana bansos teh? Mana Pak RT. Keluar, buru. Euy. enggak atas euy di pasar enggak. Bapak bisa ceurik. Bansos teh mana bansos? Mangga. Wayah nak bisa nula ieu menengah sariu. Oh, mun kep kalemnya punya tenangnya. Gede itu sih nata barang. Bisi kabur we. Tenang. Orang acian lah abinya hiji-hiji. Ibu Oneng mana? Hadir sok enggak mana? Mangga yang tos sabar. Mun ibunya Atur nuhunnya Pak RT. Mangga, semisal Tong nyumput ari aya. Bismillah. Bagi sok bakotenya. nuhun sing manfaatnya Bu. Amin. Ibu Mariam. Atur nuhun. Nuhun, mangga sami-sami Ibu Ning. Nuhun, mangga sami-sami Ibu Dede. Atur nuhun. Nuhun, mangga sami-sami atos nenten teh. Itu dia tak apa. Oh, Ibu. Hampir ketinggalan. Ibu En. Atur nuhun Pak. Mangga sami-sami. Yang ngakunya, dong. Abi aja abi. Mohonnya. Abi ka bagi euy nya bati mata tadinya sok sieur ka beakeun aing mah sembako teh. Rek naon? Dirinya rek naon? Apa RT urang mah lemah ka era ting dibere bansos. Sayangnya. Ngaku we bonghar eta emas lah dipake we. Buat merah kita teh. Ari bansos ditarima teh boga tingkah era. Euy. RT. Euy kalak emas teh gede. Ari bansos RT kaburitan. Sere kayangeun teu kabere eta teh. Dalila ting nya si RT coba burit ye. Aing teu mau panglay. Atuh di mana wae? Ojo atuh. Isuan heula bapakna abi teh. Abi kabagean teu? Tong heula dina datana. Kudu kake sana mina. Maimunah. Kela. Ah piraku sadar geus dibere ulem mah. Oh nyata aya tah. Keta ieu. Tah sok atuh giru ka dia. Maimunah Nur Siroh nya. Nya sok giru ka dia Oh, atuh. nya. Bisi ceurik bapana. Nuhun nya. Yang ngakeun cenah nya. Sing kagentosan deui. Mohon. Amin. Mikum. Insyaallah. Salam. Jan. Aya si kehed kalah di dinya. Urang teu dibere siana ha. Sok ajang maju. Perte. Kumaha Ibu? Nari abi teu kabagean. Aya teh daftaranana abi. Kela. Sareng saha Ibu Bu teh? ereh. Bu ereh. Bu Ereh Jumaini. Nuhun. Kayak orang pilarian labunya. Ti RT 3. RT Nuhun. Ti 3. RT Teu 4. aya, ya oge ini dia mah Cerni. Manya teu Cerna, aya. CN teu aya, kenging tadi oge. Cuen mah atos. Atau tadi Erah, panginten. Serah teh. Reh RT 3, RT obun. Teu aya puguh. Kata iya. Daya. Teu Nah, aya. Nah, hati kepasihan abi itu Pak Haji tos 7 angkat ka Mekah di pasihan ari abi nu teu aya carogena. Jadi gaduh. Da ieu mah kumaha data anti pusatna Ah, ieu masa mah. piraku mah nya. RT teh kieu ieu mah geuningan. Hanya kal bahasa pemilihan RT milih didinya teu ridho urang mah urang teu dibagean tah. Ari RW-na saha? RW-na di dieu teh saha? RW-na saha? Kepala itu na desana saha? Asal lieur dik tungkulan efek Sok ka dia, terus kenal ah. Naon atuh ceu.
aya tuh datanan lagi di dia. Ari Pak Haji anu tos 7 ka Mekana umroh 5 kali ka bagean. Kayak urut atuh orang gareskeun kitu Si make ibu ku abi anu ka tadi desa. ngasna sami kieu ka Orang bagean. taroskeun deui ka desa Sok ka abi datanan anu Ari RT na ka mana kalah ngaleos kitu? Geus buku teh aya datanan anu ecing RT di na dieu. ka mana RT na kalah ngaleos kitu? Aya perlu tadi RT teh Oh, perlu. sing adil atuh. Da urang ge sarua jalma teu boga atuh. Ah, ieu mah gara-gara si Jon tah Nah, mesti anakna. nyalahkeun anak urang. Ganehnya gara-gara nama ya jadi Nah, makin jadi jelas ini anak mana yang kurang. bisa ngorok ke demi wul karena masalah bansos saya usia kan dia sia RT bawa ke mana itu anak kurang? singa Anak ayo dibawa ke mana RT? RT. Anak ayo dibawa ke mana? Hei. Jan. Kumaha urang we? Karena teh kitu sih ibu mah. Sarua butuh marepeh ibu teh atuh. Waka nyungseurekeun batur. Di manehanana hayang. gara-gara mak nih Jon kudu kayak mak nih masalah bansos ini jadi gue rame kurang nyerah warga lain pada kecil kaki tapi dia manis susun makanya gara-gara nate udah jatuh kayak mana masalah bansos masalah tekabagan itu mana yang kamu kan mana gara-gara nama wah ini kosa kalian sih ya saya pengen ulah sok bebeja supaya pilih kasih. Awas ya Jon, misal kali-kali dia ngomong kayak mana masalah bansos ya. Paling mana anu ditenggeuna kayak kurang ya. Abi disalahkan. Kunaon Jon? Abi disiksa. Saha? Mang Odik. Hayu mending jalan-jalan jeung Ece. Naon ceu jalan-jalan. Ya. Yuk Jon. Yuk.